Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petpangding sareng sa Bija aka Doris Tiolo. Bija Corporation dina danget teh sim kuring nuju aya di tempatna bumi Pak Etre goblok. Tuh tingali. Sareng Ayuk. Ieu nan dewa cinta di lembur kuring Kang Ayuk teh. Jadi masalah percintaan atau napi naon ya beliau lah pakarna. Mulai dari disakiti sampai tersakiti. Bapak Ayub. Nah, itu serang ieu tah saya teh sutradara nu kasebeleun pokona mas sutradara. Pokona mas segala diijah pokona ieu nepi ka dina danget ieu teh oh iya sang sim kuring sapakanca teh insyaallah bade syuting diijah jadi pamulung nya nya jadi pemulung whatever lah jadi pemulung naon baik gitu, yang penting mah pemulung. Pasti kalian mah berpikir bahwa Bija teh arek pemulung cinta. Iya teh nuju lokasi syuting di Gelodok Komedi Tutingali. Dialog Bija sareng Pak RT. Bija sareng Pak RT. Di lokasi syuting di Ija. Di Ija ke komunikasi jeung Pak RT. Sebenarnya mah abi teh jeung Pak RT teh kenal teh di kapungkur rencangan sekolah gitu tah. Sekelas sabangku jeung kapungkur mah sim kuring teh sareng anjeunna sering ribut batur sakalala urang mah sering tawuran nya anya. Sering tawuran peciwit-ciwit lutung kapungkur. Ayeuna teh nembe istirahat atau syuting di Ija Jantan Pemulung anu syuting dina danget ieu teh aya di bumina Bapak calon DPR nyata kersana Bapak Ejon. Bapak Ejon DPR di daerah Ciamis dan Bapak Ayub paranormal di kampung kami ya, Bapak Ayub sareng aya murang kali nu tadi nyebut ka Ija gelo tah si Sipa si Ija sareng saneng tuh teu sakarola neng teu libur itu bumina puterna Bapak Ejon. Tadi ka Bija nyebut gelo kita budak teu gawe. Tah nu kitu nama ada sutradara na nu ngarahkeun ana ceul Bija gelo padahal mah asina henteu urang teu gelo. Ya, supados terang kayaan kemu abi. Moal pahili, moal bireu. Ya abi mah asal patokanna seueur empang, seueur kebon, seueur balong. Tuh. Seueur murang kali. Tuh. Garilis di lembur abi mah murang kali na ge. Itu nya. Neng bade kamarana? Kemana mau ngiring Agustusan kayak dia deui nyi tebi-tebi teuing amangna nya terus ari bangcan bodak kitu-kitu ge fans Bija eta teh setia lamun Bija syuting ke mana-mana ge eta bodak mah naruturkeun tuh kayak bagian syuting di payun mah insyaallah Bija bade icaran seblak nya si Ima teh seuri wae teh si Ima teh di pojok seuri si Ima. Ningalikeun Bija cenah susuna dengdek sabelah. Kadinya ya pemirsa, jangan lupa like, comment sama subscribe-nya. Subrek di Gelodok Komedi yang pemula model kami gitu ya. Gitu wae. Tong hilap share, komen sareng naonnya. Dibagikeun lah, di-share heeh. Di-share teh bagikeun lamun ceuk basa Sunda mah di-share bagikeun. Gitu. Oke ulang ada mah Instagram Bija aka Doris Tiolo. Gambar jempol tuh sawer calon DPR ge. Nah ieu teh kapanjenganna Ahmad Dedi sareng wakil tamun wakil kapungkur atau pernah nyalonkeun jadi dewan ieu di kota cuman teu ka ieu teu ka colok pendek teuing jeung kiceupna sok tara bareng jadi mah teu dilebatkeun sabelah dengdek kiceupna teh jadi ku masyarakat teh kaanggo gitu kinerjana mah sae kana pada melana mah cuman kiceupna sabelah
sabelah nu hiji kicep nu hiji bentak cep bentak gitu. Bari nyiduhna sok sembarangan saya teh malah mun nyiduh teh. Itu pemirsa. Jadi keur salat ge sudah ciduh saya teh mah. Batak tada berjamaah salatna. Di imah disadiakeun ieu ning wadah tampolong khusus yang nyiduh. Allahu Akbar. Ya Allah, Rabbi hampurannya. Bisi ada ibija memang kieu karakterna. Ser carios. Tampolong jang nyepah cek si emak ge. Dipake. Jadi buat pemirsa naon sih tampolong? Di kolom komentar kayak ditembongkeun lah tampolong wakil gitu nya. Aya tampolong naon seueur anjeunna. Gitu. Ya, kita banyak pemirsanya kada tong hilap like, komen sama subscribe nya di channel Golodo Comedy. Gitu bae salam TV Ijah mah. Di uploadna insya Allah dina Ijah Pemulung mah 3 hari nanti 3 hari yang akan datang insya Allah film ieu bade diuploadnya nya. Ieu proses syutingna sapatos kieu teh sama Bapak Ayub teh. Jenderal Gentra Pemanah Rasa. Pendiri Padepokan. Serina poho euy. Banyak kitunya aki aya salam-salam teh. Udah cukup. Kang Gejod, kumaha Kang Gejod? Mah ya salam-salam mah dadah mak. Dadah tuh mah dadah mak. Dadah. Mang Ayub dadah. Kitunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alesu cenah Mang Ayub.